Mas ini kan emas eta ngaji nu kitu rek diandelkeun pikeun ka surga jang jauh. Makanya kula mah paling sangeuk tambahan ibu-ibu. Bener kula mah eta di imah bae ke pasti di jeung pamajikan. Atuh kula mah maca kitab di jero majlis eta ibu-ibu di luar kalah metis jambu saya eta mah. Atuh cak kula mah daripada ulung elang atuh mending keneh maca sholawat. Iya mah kadang-kadang teu pararugu eta ibu-ibu nimang-nimang anak. Ta ulung-ulung teuing, ta elang-elang teuing, ku maneh ngalaka saha emah hideung bapa hideung, ku maneh meuni geuneuk. Ih. Kadang-kadang barangna diomong-omong. Upung anden cenah. Oton ambeng cenah. Duang nu edan leupas. Atuh mending maca sholawat. Lain iya lamun sampai jam 12 kuat ya. Sampai jam 2, sampai jam 3, sampai subuh. Beuh. Orang Curug Pasir teh ya kabeh ge ahli ngabohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim wa siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال في آية أخرى قل إن kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Wa qala fi haditsin ukhra khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin
walhamdulillahi rabbil heuy atuh ulah ribut bae kumaha tadina ieu kok masih nikeun berkat bae kumaha ieu teruskeun tah ulah ieu atuh kumaha hendak terusna ribut bae mah kumaha ieu panitia ieu atuh enggeus ulah masih nikeun berkat bae Bu ya Allah ya Robbi tibang berkat meuni halihu kumaha ieu terus ulah ieu cicing atuh lamun terus mah ayo gerak bagikeun berkatna ari can anggeus mah gerak bagikeun up entos up geus panitia up langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puji syukur ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Sholawat kalih salam pamugia dilimpahkeun ka junjunan urang baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan jaga di poe kiamat urang sadaya kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun para kiai, para ulama, para kesepuhan, para tuan-tuan guru sadaya, khususil khusus guru setempat kampung naon ieu kampung Curug Pasir saumumna para kiai nu halaladir dina wengi ayeuna anu alladzina lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum kita doakan semoga para kiai para ulama para tokoh-tokoh agama mudah-mudahan sadayana ku Gusti Allah selalu dipasihan kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan ku Gusti Allah para guru sadaya dipasihan umur panjang nu bararokah sehingga tiasa ngabimbing urang kana jalan anu dipake karidho ku Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap ka para qori anu parantos ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan para qori sadaya ku Gusti Allah dipasihan ilmu nu bararokah. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW sadaya para pejabat. Urang daroakeun mudah-mudahan para pejabat urang ti luhur nepi ka handap sing mareunang taufik hidayah Allah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah dijadikan para pejabat nu araradil teristimewa para panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul keluarga besar Masjid Nurul Falah Kampung Curug Pasir anu diperakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan para pemuda sakampung Curug Pasir sing disolehkeun ku Allah anu nuju usaha sing dihasilkeun usahana anu nuju tolab ilmu sing dihasilkeun tolab ilmuna oge mudah-mudahan ieu kampung Curug Pasir sing dibarokahkeun ku Gusti Allah ya Rabbal. Tehilap ka para tamu undangan sadaya, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, para santriawan, santriawati, para murang kalih, nini-nini, aki-aki, janda, duda, kabeh nu halaladir di dieu.
mudah-mudahan barokah maulid rasul urang sadayana ku Gusti Allah dipasihan kesehatan lahir batin. Barokah maulid rasul mudah-mudahan urang sadayana dipasihan umur panjang nu barokah. Oke, mudah-mudahan barokah maulid rasul urang sadayana ku Gusti Allah dijadikan manusia anu salamet dunia akhirat. Amin ya robbal. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sim abdi ti Pandeglang, kampungna Kampung Pareang, Desa Pareang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Sabodo tenanya Allah dinya. Dongkap ka dieu Kampung Curug Pasir, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung. Jadi kula dongkap ka dieu ibu nomor kahiji ijabah undangan para panitia. Alhamdulillah kula tiasa dongkap ka dieu. Mudah-mudahan silaturahmi urang ngajadikeun wasilah urang sadaya dihampura dosa. Nomor kadua na kula ti Pandeglang ya, Kampung Pareang, Desa Pareang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Lamun ti Batu Banter mah ibu tinggal kahandap. Jadi ti Batu Banter kahandap arah Kalahang. Jadi ti Rocek Kalahang, ti Kalahang terus. Jadi lembur kulama lembur jero. Kecamatan Mekarjaya eta lemburna jero, deket Ruyuk, deket Leuweung. Rokona mah deket hutan kadituna, hutan bae kadituna. Geus ieu kula berarti orang Allahu Akbar. Sungguh tega dirimu. Sakieu geus make sorban disebut orang utan. Ibu, lamun nu cara mah orang utar berarti nu hadir kingkong kabeh ieu. Jadi kula dongkap ka dieu hiji ijabah undangan para panitia, nu kadua kula ge hoyong ngiring muludan jeung orang dieu. Mudah-mudahan ieu barokah muludan kabeh ieu orang Curug Pasir ku Gusti Allah dikasurgakeun kabehan. Ya Robbal. Ya tidak dibulak-balik mau berkati ampun ini. Anggeus santi tadi ngabagikeun berkati berkat deui. Enggak ieu tinggal ngaji ya urang ya. Ampun ini. Tita di ngomongin berkati-berkat deui. Iraha ngomong aku lah ieu. Makana panitia tadi bereskeun heula perberkatan supaya ceramahna fokus. Atuh jauh-jauh ngondang kula ti Pandeglang. Datang ka dieu masih dikeun berkat deui. Atau enggak terus tahulah ya atau tadi ngomong berkati berkat deui atau enggak mending mobil kula heula tuh pinuhan aya kojin atau supir siap bo gas kuari tinggal ngaji nalalahunan bunya sampai subuh maehan kula tamah. Pertanyaan anak naon sababna urang kudu muludan? Naon sababna setiap tahun urang kudu ngayakeun muludan? Jawabanana nu mantak urang kudu muludan, nu mantak urang kedah ngayakeun muludan lantaran supaya urang salamet. Naon cenah Bu?
supaya orang salamet lantaran orang mah rumasa jelema loba dosa. Rumasa teh loba dosa atuh jaeta. Urang mah rumasa awak loba dosa, urang mah rumasa ieu awak pabalokot ku dosa, urang mah can puguh asup ka surga. Ari Kangjeng Rasul mah manusia mulia, Kangjeng Rasul mah manusia bersih tina dosa, Kangjeng Rasul mah ahli surga. Maka urang ngayakeun muludan, urang teh keur nyantelkeun awak ka Kangjeng Rasul, urang teh keur nyantelkeun hate ka Kangjeng Rasul. Muga-muga bae awak urang nu loba dosa ari nyantel ka Kangjeng Rasul mah mudah-mudahan urang kabawa mulia. Sanajan urang teh awak can puguh ka surga, ari eta mah nyantel ka Kangjeng Rasul, muga-muga kabawa ka surga jeung Rasul. Amin ya robbal. Jadi urang muludan eta keur nyantelkeun awak ka Kangjeng Rasul. Awak urang mah loba dosa, ari Kangjeng Rasul mah bersih tina dosa. Mudah-mudahan bae urang nyantel jeung Rasul mah kawawa mulia. Urang macan puguh ka surga, ai Rasulullah mah tos ahli surga. Mudah-mudahan bae urang kabawa ka surga bareng jeung Rasul. Amin. Laju ieu ibu hayang ka surga. Ai jacager ngomong nama. Bu, hayang ka surga. Jate edan jawab nama. Laju kumaha supaya urang ka surga coba? Hayo coba. Supaya urang ka surga carana kumaha? Dengekeun heula suntiah, ulah laju ngomong bae. Cara supaya urang ka surga, carana aya dua. Cara ka surga eta ngan dua, Bu. Hiji birahmatillah, nu kadua wa bisafaati Rasulillah. Cara ka surga eta hiji ku rahmat Allah, nu kadua ku safaat Rasulullah. Lamun andai kata teu aya rahmat Allah, andai kata teu aya safaat Rasul, atuh jang jauheun awak urang hayang ka surga. Lamun teu aya rahmat Allah, teu aya safaat Rasul mah jang jauheun awak urang ka surga. Coba ibu hayang ka surga ngandelkeun ibadah, ibadah nu mana? Salatna ge loba ngalamun. Bener tak? Lah bapak-bapak ke salat di masjid awak doang, hate mah gentayangan ka mana boha. Makana lamun ngandelkeun salat cenah pikeun ka surga, atuh jang jauheun salatna ge loba ngalamun. Ibu-ibu neangan coet teka panggih. Begitu Allah ja eta coet di dapur. Eta coet buat ka bawah ka salat. Eta salat nu kitu lah nu rek dibawa ka surga. He jang jauheun. Salatna ge inget coet. Ayo coba. Ibu-ibu salat, barang tengah-tengah salat menang sarakaat. Hujan turun. Coba hayo, inget salat tak inget popoeun. Atuh jaeta. Ayo coba. Lamun ngandelkeun ibadah pikeun ka surga, ibadah nu mana? Salatna ge loba ngalamun. Bapak-bapak salat di imah. Ngandengekeun bapak-bapak ulah kabiasaan eta salat di imah, salat mah di masjid berjamaah. Ulah ieu mah imah deket masjid kuat teu nyaho tihang masjid aya sabaraha. Aya ka masjid satahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Eta genemengeun sendal anyar balik deui beh. Salat berjamaah Pak ka masjid. Ieu mah keur contoh doang. Eta bapak-bapak salat di imah Bu, di kamar, salat dohor. Laju datang tamu. Cek tamu teh assalamualaikum. Dijawab ku pamajikanna, waalaikumsalam. Aya naon Kak? Lain salah kita teh ka mana? Buku keur salat cenah di kamar can anggeus. Oh. Lain bejakeun me burungnya karena salah kita teh. Aya naon kitu? Lain ke jam 4 ba'da asar di haturan calik kumang anu ngariung. Oh cenah ke dibejakeun jasa salakina keur salat keneh. Heuh nya kitu bae nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta salaki kakarak beres salat. Eta pamajikan karak ngomong kitu dong ya. Heh Kak tadi aya tamu. Aing ge nyaho jam 4 ngariung.
berarti salat nage ngalam, salat nage pabelit jeung ngari. Eta salat kitu nu rek dibawa ka surga jang jauheun. Bener tak? Laju coba urang ngandalkeun ibadah mana coba pikeun ka surga lamun teu aya sapaat Rasul. Hayo coba pikiran ku urang heut ge. Ulah kitu cenah kiai pan cenah kami sok puasa. Puasa nu mana? Dia puasana ge ngan satahun sakali. Puasa Ramadan doang. Eta ge pindah nyatu doang ti beurang ka peuting. Atuh salatna ge puasana ge puasa dendam. Model urang mah puasana ge puasa dendam. Atunya pindah nyatu doang ti beurang ka peuting. Eta setengah genep kuat geus molototan kolak. Setengah genep. Eta kolak di polototan. Da juga godo sapiring mentung di polototan. Kuat nanya ka ijuna ceng geus magrib encan mah angel amat. Begitu dur be magrib cek nu adan. Allah eta nu adan can kana akbar gogodoh beak opat. Allahu akbar. Eta puasa nu kitu rek dibawa ka surga jang jauh. Ayo coba ibadah nu mana nu rek diandalkeun pikeun ka surga? Salat loba ngalamun, puasa nage puasa dendam. Ayo naon? Sok ngaji cenah. Lah, ngaji nage loba ngobrol. Hayo coba ngaji saminggu sakali. Eta ibu-ibu ngaji. Ramena mah kula ge salut ka ibu-ibu ngan kula mah teu kuat kana ngobrolna doang saya tah mah. Ih banget model kieu lah ya. Atuh datang ke pengajian dia ngobrol nu kieu mah. Tuh bapak-bapak ngaji mah telok ngobrol. Ngan hees ka beukina. Coba ayo lamun ngandelkeun ngaji eueuh jang jauheun. Ngaji nage ngobrol bae. Nges mangkana bu lamun ngaji teh ulah ngob denge amal. Aya ngaji teh ngobrol neulekeun emas batur. Gelang batur dideleukeun. Kadang-kadang anting batur dideleukeun. Tiungna keur dibuka meureun. Laju kongkorong segala macam. Laju balik ngaji pan kalah ngalamun. Ditanya ku salakin neneng kunaon dia ngalamun bae? Henteu. Kunaon? Henteu. Heh kunaon dia? Cak pamajikan, heh kak deuleuh tuh deuleuh tuh. Pamajikan batur mah deuleuh. Cak salakin atuh ka deuleuh poe kitu buta teu naon ieu. Atuh deuleuh pamajikan batur maka emasna ge geram-geraman berpuluh-puluh karat ari kakak teu sakarat-karat acan. Cak salakina cekek aing sekalian. Mas ini kan emas. Eta ngaji nu kitu rek diandelkeun pikeun ka surga jang jauh. Makana kula mah paling sangeuk tambahan ibu-ibu. Bener kula mah eta di imah bae ge pasti di jeung pamajikan. Atuh kula mah maca kitab di jero majlis eta ibu-ibu di luar kalah metis jambu saya eta mah. Ayo coba lamun urang hayang ka surga tanpa adanya rahmat Allah, tanpa adanya syafaat Rasulullah, ngandalkeun ibadah jang jauheun. Maka dengan adanya Maulid Rasul, urang teh ngayakeun muludan memperingati kelahiran Rasul. Rasul mah manusia mulia, manusia sakolong dunia anu paling mulia eta adalah Kangjeng Rasul. Makanya muga-muga baiknya ieu panitia pohara para pemuda ngayakeun muludan ieu kabeh bakal jadi saksi di poe kiamat. Ngayakeun panggung-panggungna bakal jadi saksi di poe kiamat. Aya kembang segala macam tuh lah tuh. Ieu bakal jadi saksi di poe kiamat. Jerih payah panitia nu ngayakeun kue, nu ngayakeun berkat kabeh ieu bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin. Ya Rabbal. Lantaran pamuda Kangjeng Rasul mah manusia mulia. Ya cek ulama kieu boy ya. Wa yajibu alal mukallafi ayya taqida anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdulul khalqi kullihim. Wa yajibu jeung wajib alal mukallafi ka jalma anu mukallaf. Saha eta mukallaf?
mukalaf teh aya akilin baligin, jelema anu sehat akalna umurna tos balik. Urang kabehan mukalaf atuh pan ieu sehat akal teh edan laju umurna ge tos balik atuh lain balik-balik di dolog-dog model kieu mah. Lamun ibu hayang nyaho batasan usia balik eta umur 15 tahun. Jadi lamun anak urang lalaki umur 15 tahun eta balik, awewe umur 15 tahun eta balik, atawa kaluar cimani. Lamun anak urang geus kaluar cimani sanajan umurna can 15 tahun eta balik, kaluar cimani be balik sanajan can 15 tahun. Cek orang Narimbang Cimani, cek orang Curug Pasir Cimani, lamun cek orang Inggris mah Cipejuh. Inggris eta mah. Atawa kaluar getihead. Nah ieu mah khusus ke awewe. Lamun anak ibu nu awewe kaluar getihead eta balik sanajan umurna can 15 tahun. Paling ora umuran head eta 8 tahun. Anak ibu nu awewe 8 tahun kaluar getihead eta hukumna balik. Lamun cek bahasa agama head, lamun cek dokter mah kotoran, lamun cek parawan mah men, lamun cek jawara mah si bewok utah getih. Oh bahasa jawara eta mah si bewok utah getih. Lamun si bewok utah getih si botak galau ka ditu eta teh ciri balik. Jelema sehat akalna umurna tos balik eta mukalaf. Ieu urang kabehan jalma mukalaf. Wajib jalma nu mukalaf wajib naon? Aya takida, wajib kudu nekadkeun i'tiqadan jaziman dengan pertekadan anu mantap, tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya, ulah aya kamang-mangan di jero hatena. Nekadkeun anna Muhammadan bahwasanya nyana Kangjeng Nabi Muhammad afdalul khalqi pang utama-utamana makhluk Allah. Geus berarti ibu bapak urang sebagai jalma mukalaf kudu nekadkeun dina hate urang bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta pang utama-utamana makhluk Allah. Sakolong dunia makhluk Allah nu paling utama eta adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Ya bo, andai kata rek dibandingkeun jeung para malaikat tetap unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad. Rek dibandingkeun jeung para nabi anu jumlahna 124.000 nabi tetap unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad. Rek dibandingkeun jeung para rasul anu jumlahna 315 tetap unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad. Pokona mah makhluk Allah nu paling utama eta Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu urang keur memperingati kelahiran manusia anu paling mulia sakolong dunia. Makhluk Allah nu paling utama eta Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan dibandingkeun jeung surga ge tetap unggul keneh Kangjeng Nabi Muhammad. Geus berarti lain Kangjeng Nabi butuh ka surga, tapi surga nu butuheun ka Kangjeng Nabi. Makana dina barjanji teh aya mah al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Kumaha artina? Surga jeung kanikmatan surga eta dipersiapkeun, eta disadiakeun pikeun jalma nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ieu berarti nandakeun bahwa Kangjeng Nabi teh manusia mulia, sehingga surga jeung kanikmatan surga eta dipersiapkeun pikeun jalma nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Geus berarti ibu lamun hayang menang surga jeung kanikmatanana lobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Lamun hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi lobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi. Lamun ngaku cinta ka Kangjeng Nabi lobakeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawatullah
anta syamsun anta nurun anta anta Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib salawatullah. Geus lamun urang ngaku cinta ka Kangjeng Nabi lobakeun sholaw. Lamun urang hayang menang syafaat di Kangjeng Nabi lobakeun sholaw. Lamun urang hayang menang surga jeung kanikmatanana lobakeun sholaw. Geus ibu ge kudu ngalobakeun maca sholaw. Balik ti dieu cekel lantas. Balik ti dieu cekel lantas. Lobakeun maca sholaw. Ulah lobanya kelhap. Jangan skol, kodumik, jaboga pol. Coba mikir atuh, jangan sekolot, mendingnya kelantas, maca solawat, kolot-kolot nyekel HP, HP. Iya kuari ini boga grup WA, orang lagi Roni, rombongan ini. Ya Allah ya Robi, aki-aki ngome HP. Puku buuk enggeus putih dong soun. Enggeus kolot mah mending kene nyekel tas. Lobakeun sholaw. Isok ibu maca sholawat isok. Isok mun keur aya guludug. Oh keur aya guludug beka karak maca sholawat. Pokona mah pamuda, hei, lamun urang ngaku cinta ka Nabi, di antara pembuktian cinta kepada Nabi maca sholawat. Lamun jelema ngomong cinta ka Nabi tapi teu maca sholawat bohong, cinta palsu, bullshit nu kitu mah. Atunya lah ngomong cinta pembuktian. Cinta mah butuh pembuktian. Ngomong cinta ka Rasul tapi buktian. Lamun cinta ka Rasul buktina maca sholawat. Cinta kana kabogoh bagi menipu hara. Eta pamuda cinta kana kabogoh menipu hara. Dibelaan demi kabogoh. Padahal mah pamuda punten. Eta cinta kana kabogoh mah moal nulungan di akhirat. Dengekeun pamuda. Cinta kana kabogoh mah moal nulungan di akhirat. Tapi cinta kepada Rasul jelas bakal nulungan urang di akhirat. Tapi alhamdulillah pamuda di dieu mah cinta ka Rasul. Amin. Oh, ieu pan penggerakna pamuda. Berarti ieu nandakeun bahwa pamuda cinta kepada Rasul. Atunya cinta kana kabogoh bagi menipu hara eta pamuda. Cinta kana kabogoh. Ulang tahun kabogoh meuli kuat meuli kue sagede tai kebo. Eta kado dibelikeun demi kabogoh. Nah naon dilakukan demi kabogoh. Bener teh? Tapi kadang-kadang kunaon cinta ka Rasul mah buktian. Cinta kabogoh menipu poharaan padahal mah moal nulungan di akhirat. Eta kabogoh hayang nanaon kuat diturutkeun. Cak kabogona aa apa sayang? Aa neng mah hayang dogan. Cak kabogona teh dogan. Kakarak dogan kecil. Tapi aa nu naekna tanggal kalapan aa nu naek. Eta kabogoh teu bisa ge, atuh demi kabogoh bisa bae. Tenang ke aa nu naek. Emang aa bisa? Atuh bisa. Padahal mah teu bisaeun eta si pamuda. Tapi kulantaran demi kabogoh, bisa bae. Bener aa bisa? Bisa. Naik tangkal kalapa eta si eta. Demi kabogoh. Kuat angsrod-angsrodan naik tangkal kalapa. Eta dada bararit kuat teu karasa. Naik tanggal kalapa kuat angsrodan.
eta kanjut kecepet herang sabelah kuat teu karasa kuat naik ka luhur eta sampai kaki iki di luhur sakabogona teh aa ulah dipesek di luhur jacaina ngaraca eta sakitu demi kabogoh meni pohara atuh komo cinta ka Rasul mah kudu leuwih tibatan kabogoh cinta kepada Rasul pembuktianana eta lobakeun sholawat ka Kangjeng Rasul sholawat mah Bu tinggal milih bae ibu hayang nu mana sholawatna ndek sholawat nariyah mangga sholawat munjiat mangga sholawat fatih mangga sholawat tibil kulub mangga atawa nu paling pendek bae Bu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad makanya balik ti dieu cekelan tasbih nya Bu nya tasbih cekelan ulah dicekelan doang cekelan tasbih baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tasbihna muter baca sholawat tuh paling mirip sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad baca sholawat atawa mak sholawat mah ngeunaheun sanajan teu boga wudu ge teu nanaon atuh bari nimang-nimang anak teu nanaon Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha abdani wa nuril wadiyaiha alihi washabihi eta ketika nimang-nimang anak maca sholawat anak sare ganjaran menang rahmat turun ti Gusti Allah ketika dibacakan sholawat rahmat ti Gusti Allah turun anak sare ibu menang ganjaran rahmat turun ti Gusti Allah ketika dibacakan sholawat makana nimang-nimang anak teh maca sholawat ieu mah nimang-nimang anak tak ulung-ulung teuing tak elang-elang teuing eta menang ti mana eta ulung-ulung elang atuh cakula mah daripada ulung elang atuh mending keneh maca sholawat ieu mah kadang-kadang teu pararugu eta ibu-ibu nimang-nimang anak ta ulung-ulung teuing ta elang-elang teuing ku maneh ngalaka saha emah hideung bapa hideung ku maneh meuni geuneuk ih kadang-kadang barangna diomong-omong upung anden cenah oton ambeng cenah doang noedan lepas atuh mending maca sholawat maca sholawat bo al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallim wa yubarik surga jeung kanikmatan surga eta disadaikeun pikeun jalma nu maca sholawat surga jeung kanikmatan surga eta dipersiapkeun pikeun jalma nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi jawab ku ibu bareng-bareng jawab Pak bantuan Pak urang gaduh Nabi Muhammad ibuna Siti ramana Sayyid dilahirkan di kota Malam bantuan Pak Malam nen ngajawab sakadaek be nen cenah hayang nen meureun Bo Kangjeng Nabi lahirna eta kubailal fajri sagedeung deui rek subuh makanya disebut malam Senin hade poe Senin teu nanaon ieu budak leutik kudu nyararaho anak-anak urang kudu nyararaho berapa banyak umat Islam ngaku nama Islam tapi ditanya Nabi nama teu nyahoeun loba keneh umat Islam ditanya Nabi na teu apaleun urang teh gaduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah dilahirkan di kota Malam Senin tanggal
12 bulan Rabiul Awal tahun Kangjeng Nabi mah lahirna tanggal 12 poe Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah eta maot nage Kangjeng Nabi mah poe Senin tanggal 12 bulan Rabiul tahun ulah gajah deui kita tadi atuh geus paeh gajah nama menik kadak ngajawab gajah Bo Kangjeng Nabi lahir malam tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah maot nage poe Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah deui bae eta mah atuh lain tahun gajah tahun Hijri atuh gajah Bo ibunda Rasul saha Bo Siti Aminah eta Siti Aminah mengandung Rasul tetis atu ashurin komariyah 8 bulan sabaraha bulan cenah Bu 8 bulan aduh ieu cai lomana cai herang kabeh gitu ieu cai herang mana susu jauh mana susuna eueuh ieu panitia mere cai herang deui geus ieu cai herang mah emang cai herang mah cai yang sangat murah murni segala macam Nescafe tak ulama temenang cak pamajikan ge hop bae cenah ngopi mah di luar tapi nyusu mah di imah bae cenah naon ceng arti henteu kumaha dong nu ngarti teh si eta nya mending agak teh si eta he ngarti meureun kana susunya Bu terus ieu Bu engke jam sabaraha ieu lain ieu lamun sampai jam 12 kuat ya sampai jam 2 sampai jam 3 sampai subuh beuh orang Curug Pasir teh ya kabeh ge ahli ngabohong ngaji segala macam Bo eta Siti Aminah mengandung Rasul teh 8 bulan awas catet ku ibu ya hei eta Siti Aminah mengandung Rasul teh 8 bulan selama 8 bulan didongkapan ku para nabi lewat impian catat ku ibu bulan pertama nu dongkap ka Siti Aminah adalah Nabi Adam alaihi salam bulan kedua nu dongkap Nabiullah Idris bulan katilu nu dongkap Nabiullah Nuh bulan kaopat nu dongkap Nabiullah Ibrahim bulan kalima nu dongkap Nabiullah Ismail bulan kagenep nu dongkap Nabiullah Musa bulan katujuh nu dongkap Nabiullah Daud bulan kadalapan nu dongkap Nabiullah Sulaiman bulan kasalapan nu dongkap Nabi Isa alaihis apal henteu kaciri molotot nage molotot teh apa ngahuleng beki Siti Aminah mah pohara setiap bulan didongkapan ku para nabi bulan pertama Nabi Adam bulan kedua Nabi Idris bulan katilu Nabi Nuh bulan kaopat Nabi Ibrahim bulan kalima Nabi Ismail bulan kagenep Nabi Musa bulan katujuh Nabi Daud bulan kadalapan Nabi Sulaiman bulan kasalapan Nabi Isa dongkap ka Siti Aminah lewat impian bebeja kabeh bahwa ieu nu dikandung teh putra Nabi akhir zaman nu bakal jadi abdalul makhluqat wa abdalul maujudat
perintah ti Gusti Allah engke mun lahir ieu putra aranan ku aran Muhammad. Makana Bu Pak eta Kangjeng Nabi urang ngaranna Muhammad eta perintah langsung ti Gusti. Makana urang ge sunah lamun boga anak ngaranna Muhammad, mun lalaki aranan Muhammad. Muhammad naon bae ka ditu nama, yang penting aya Muhammadan. Nya lamun boga anak lalaki mah ye aranan Muhammad. Muhammad Sayuti umpamana. Oh, Muhammad naon bae? Muhammad Dayat, Muhammad Romli. Yang penting aya Muhammadan. Sunah eta. Urang mah kadang-kadang sakadaek ngaranan anak. Teu daek tatanya ka ulama, teu daek tatanya ka kiai, sakadaek bae ngaranan anak kadang-kadang nurutan bulan. Lahir bulan Januari diaranan si Januri. Lahir bulan Februari diaranan si Febri. Lahir bulan Maret diaranan Maerot. Lahir September Septianti, November Nopianti, barang Desember disamber Kunti. Urang masa kadaek kuduna mah tah tapaul kanabi urang ngaranna Muhammad. Coba urang bahas ieu lapad Muhammad, mudah-mudahan aya hikmahan. Amin. Huruf Muhammad, Bu, punten nya ari di dieu mah Laten. Lamun diarabkeun ku urang Muhammad hurufna aya sabaraha? Hiji huruf mim. Mim. Dua huruf ha. He. Honje meureun. Hiji huruf mim. Dua huruf ha. Tilu huruf mim. Opat huruf dal. Muhammad. Eta hartina Bu, awas. Mim anu kahiji hartina adalah maujudul khalaik bisababi. Ayana para makhluk ku sebab ayana Rasul. Ayana ieu alam dunia ku sebab ayana Rasul. Ayana ieu alam dunia, ayana para makhluk ku sebab ayana Rasul. Moal aya ieu kampung Curug Pasir lamun teu aya Rasul. Moal aya ieu Narimbang lamun teu aya Rasul. Moal aya Rangkas Bitung lamun teu aya Rasul. Bahkan moal aya ieu alam dunia lamun teu aya Kangjeng Rasul. Jadi ayana urang kabehan di alam dunia ieu ku sebab ayana Rasul. Pancek Allah kieu. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Lamun kula teu ngadamel anjeun Muhammad moal aya ieu alam dunia. Berarti nu nyababkeun urang aya di alam dunia ku sebab ayana Rasul, maka wajar muludan popoharaan. Tinggal di daerah Padarincang eta muludan pohara. Bu, di Padarincang mah eta muludan alabatan lebaran. Atuh kamari di Cidahu pohara eta abuya ngayakeun muludan. Sampai nyieun papanjangan nage sapanjang jalan. Dongdang nage golulude. Jadi di mau dongdang naon ieu? Papanjangan nage pohara. Eta muludan alabatan lebaran pemuda di Cidahu, di Baros eta muludan alabatan lebaran. Naon sebabna? Sebab moal aya lebaran lamun teu aya Kangjeng Rasul. Atuh moal aya eta Idul Fitri, moal aya eta Idul Adha, lamun teu aya Rasul mah moal aya. Makana muludan pohara di dieu ge alhamdulillah. Makana ieu di dieu ge nu sugih ieu kudu tihareup. Nu sugih kudu nyontoan kanu miskin. Lamun dek muludan nu sugih kudu tihareup, kudu nyontoan kanu miskin. Ulah eleh kudu miskin. Kadang-kadang nu sugih eleh kudu miskin teu boga kaizin. Kudu nama nu sugih tihareup ngayakeun muludan. Ieu mah atuh nu sugih mah pan loba duit. Kudu mah kieu ya nu sugih mah ya. Cak pamuda kumaha cenah urang muludan, cak nu sugih tenang. Pokona mah tenda aing nu nanggung. Kuduna kitu nu sugih mata. Panggung aing nu nanggung. Penceramah aing nu nanggung. Kuduna kitu jaloba duit ieu sebab jelema sugih mah curugna seukeut. Atunya pan loba duit, makana curugna seukeut jelema sugih mah. Cek masyarakat teh cenah kumaha ieu masjid perlu direhab, datang nu sugih ieu. Bongkar.
pasir ti aing, semen ti aing, bata ti aing. Curugna seukeut. Lamun nu miskin ulah satunjuk-tunjukna. Atuh beda curugna nu miskin mah. Kat masyarakat kumaha cenah urang masjid perlu direhab datang nu miskin bongkar. Hari pasirna kumaha dia bae cenah eta mah. Horeng ngabongkar doang sih eta mah. Heh, Bu. Nu sugih mah pangaruhna beda jeung nu miskin. Makana lamun urang jadi jelema sugih gunakeun eta kasugihan untuk mencari keridhaan Allah. Eta jelema sugih teh ulah kor. Atuh nu sugih teh kudu bag, kudu bereh, kudu dermau. Jelema sugih teh ulah kor, ulah pel. Atuh gunakeun eta kasugihan untuk mencari keridhaan Allah, pake muludan, bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Jelema sugih mah beda pangaruhna. Ya di nu rame kieu jelema sugih muak. Beda. Beda jelema sugih mah adalah kan ya. Lamun di nu rame kieu nu sugih mejusnya. Cos be. Eta hangit eta pejus. Tapi kulantaran nu sugih nu mejusna. Kumaha eta batur ngomongna? Heh, teteh mejusnya mohon sehat. Sehat teh. Kaluarkeun kabeh jeung bukurna sakalian. Demeh-demeh nu sugih nyebutna ge meuni sehat. Boh, demeh-demeh nu sugih nyebutna ge sehat. Jajal nu miskin mejus. Cos be mejus. Kumaha teh jelema ngomongna? Heh, mejus dianya. Mana bau tapi mejus dia. Beda. Intina di masyarakat kudu nu sugihna bersatu jeung nu miskin nu miskinna ti hareup, nu sugihna ti hareup, nu miskin uturkeun kompak hayu muludan. Kompak. Ibu-ibu ge pan kompak. Cek ibu-ibu, "Hei, ira cenah urang muludan siap." Pokona mah akhir cenah malam Kemis. Cek ibu-ibu nu hiji deui, "Aing nu nyieun kuehna." Cek nu hiji deui, "Aing nyieun boluna." Cek nu hiji deui, "Aing nyieun paisna." Cek nu hiji deui, "Aing nyieun pasungna." Cek nu hiji deui, "Aing nu ngakana." Atuh basi tak kue nu ngakan mah. Kan ulah yang ngakan kabeh, nyieun teh daek. Kompak kabeh, mudah-mudahan tahun harap makin kompak, amin. Makin semangat, amin. Ya Robbal. Lamun ngomongkeun ganjaran muludan, ulah dimangmangkeun deui Bu. Ganjaran muludan minal bida'il hasanatil lati yusabu 'alaiha shahibuha. Jelema nu ngayakeun muludan bakal diganjar ku Gusti Allah, amin. Pokona mah panitia, penyumbang maulid, donatur maulid, usahana bakal barokah, amin. Lembur nu ngayakeun muludan bakal barokah. Jauh tina balae, jauh tina nu maling. Makana orang dia beres muludan neundeun motor ulah di jero, di luar kabehan. Beres muludan mah aman. Pokona mah ulah neundeun motor di jero, di luar kabeh. Kumaha cenah lamun aya nu maling atuh nasib dia eta mah. Naon jam-jam kula. Atuh jam-jam kula nu neuleuh mata kula. Masalah buat embok. Hiji tah maujudul khalaik bisababi. Nu kadua huruf naon? Ha. Naon eta hartina ha di dinya? Hayatul khalaik bisababi. Hirupna para makhluk ku sebab hirupna Rasul. Hirup urang di alam dunia ku sebab hirupna Rasul. Maka hirup urang lamun hayang mulia tuturkeun hirup Rasul. Tah panitia nyieun tema tah. Yo tah baca tah. Meneladani akhlak. Akhlak saha? Akhlak Rasul, pira ku akhlak RT. Atuh teh ampura teh ieu mah. Atuh lah. Atuh meneladani akhlak Rasul, pira ku akhlak RT.
Mana RT na iya? Hampura Pak RT nya, hampura nya. Aya Pak RW aya. Hampura we nya. Hampura we, tenang we. Meneladani akhlak berarti beres muludan urang kudu boga akhlak. Pamajikan kudu boga akhlak kasalaki. Ulah ngaji be onggal minggu muludan tiap tahun kasalaki teu boga akhlak. Muak dahareupeun salaki sembarangan. Ieu nu kieu yo. Tersangka perpecusan ieu nu kieu. Waduh, korban pejus caricing betul. Wayana pamajikan kudu boga akhlak di hadapan salaki. Atuh, ieu mah pamajikan muak di hadapan salaki sakadaek bae. Ari keur panganten anyar kuat ditahan-tahan eta muak hadapan salaki. Heuh, keur panganten anyar munguna mah isin keneh. Eta muak kuat ditahan-tahan hareupeun salaki. Eta beuteung geus belak-bek benahan puak. Di hareupeun salaki, geus boga anak hiji boga anak dua eta hareupeun salaki. Lo iya. Hareupeun salaki cak anakna teh, mak teu boga kaizin bapa diburin emak. Kumaha ngomongna lah bapa dia yeuh jalain jelema. Jurig meureun salakina. Wayana beres muludan mah di hareupeun salaki kudu boga lamun muak teu sangaja menta hampura ka salaki. Atuh menta hampura bisi emak, emak keur calik umpamana salaki keur calik laju emak muak teu sangaja. Atuh menta maaf ka salaki, kakak hampura nyakanya. Kunaon hampura? Teka ampet hampura. Atuh salaki ge pastina mengahampura, mohon dihampura neng kakak ge sarua. Oh kakak ge mejusnya ente yang mengempet cenah. Atuh minta hampura, ieu mah kadang-kadang punten. Pamajikan muak di hareupeun salaki lain minta hampura kalah ngomong kieu ya kana salaki. Kakak kunaon baunya cenah. Kalah nanya cak salakina gua aing dek pingsan ngam bejus dia. Kalah nanya deh. Meneladani geus berarti urang kabehan kudu boga meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasul. Berarti lamun meningkatkan cinta kepada Rasul berarti urang kudu nuturkeun akhlak Rasul. Ya Bu, saeutik-saeutiknya kukula neuk dibejakeun akhlak Rasul. Mual kabeh, lamun kabeh mual anggus 1 tahun 2 tahun. Ieu mah di antarana bae mah. Eta akhlak Rasul mah pohara dina tuangna bae ge mual katurutan ku urang. Punten. Tuangna Rasul beda jeung nyatuna orang Curug Pasir. Iya atunya. Rasulullah mah dalakan. Rasulullah mah lamun tuang 3 jari. 3 jari. Hari ibu-ibu pan kieu ya. Rasulullah mah 3 jari. Ayo urang mah 5 kieu huap dekem. Alapatan beko seak. Eta salaki jeung pamajikan kuat gede-gede huap. Cak pamajikanna, anak-anakna ceng-ceng deuleu huap bapa dia segede-gede cumplung cenah. Eta Kangjeng Rasul mah 3 jari diasupkeun kana baham Rasul, dikunyah ku Kangjeng Rasul 27 kunyahan. Ya Allah ya Robi 27. Bayangkeun pamuda. Eta kunyahan Rasulullah mah 27. Urang mah boro-boro 27 sakali gayem gelong. Sakali gayem gelong. Benar. Barang tengah-tengah heuk beka beuheulan. Kot melotot ka pamajikan dia ngejo heuras teuing. Cak pamajikanna atuh lain kejo heuras teuing kokod kakak gede teuing. Keur nyatu be gelut. Masenikeun huap. Geus beres muludan mah huap urang teh leutikeun bae. Coba beres muludan mah contoh Rasul
tilu jari bae henteu tilu jari ge atuh leutik bae huapna laju digayemna henteu 27 ge atuh 10 tuh ulah hiji teuing laju Kangjeng Rasul malamun tuang karasa ngeunah eureun lamun karasa ngeunah be eureun ari urang mah karasa ngeunah atuh nambah deui ruog ieu tuh maka cak ulah ge lamun urang nurutan akhlak Rasul kukumaha ge moal katurut moal tapi sanajan moal katurut ge wajib urang kudu nurut bahkan Rasulullah mah punten Bu eta dipoyokan ku orang Yahudi telok marah diciduhan ku orang Yahudi teu marah Rasulullah Pak setiap sholat selalu ka masjid berjamaah eta setiap berjamaah ka masjid ngalewatan imah Yahudi nu hewaeun ka Rasul eta setiap Rasul lewat imah Yahudi eta si Yahudi geus siap be dina hareupeun imahna rek nyiduhan Rasul begitu Rasul lewat ka masjid ngalewatan imah Yahudi diciduhan ku Yahudi ploh eta ciduh nempel kana pipi Rasul apa Rasul marah teu marah diusap ku Kangjeng Rasul alhamdulillah bau bel Rasulullah mah telok kitu Rasulullah mah diciduhan ku Yahudi teu marah diusap make sorban Rasul alhamdulillah ya Allah ya Robi pohara Rasulullah mah coba lamun ibu-ibu jajal heut ge bau di podaran ku aing tapi Rasulullah mah setiap ka masjid diciduhan ku Yahudi setiap ka masjid diciduhan teu marah makana pamuda jadi panitia maulid di Paido nek diomongkeun kumaha sabodoh heuh nek di Paido tah nek dihewaan tah nek diomongkeun tah sabodoh Rasulullah mah komo diciduhan leus teuing panitia maulid leus teuing nek dipoyokan teh nek diomongkeun nek dipaido geus teuing yang penting mah ulah nyiduhan baheulana sanajan diciduhan ge geus teuing Rasulullah mah komo setiap ka masjid ceploh ciduh setiap ka masjid ceploh ciduh teu marah saeutik-eutik acan turutan tah turut ari urang mah boro-boro urang mah ngariung teu meunang berkat ge ngamuk bener teh Rasulullah mah pohara laju po barang hiji poe eta Rasulullah ka masjid nu nyiduhan eueuh eta Kangjeng Rasul culak cileuk be ka mana ieu ciduh atuh pan biasana ge aya eta mah eueuh Rasulullah salat berjamaah jeung para sahabat beres salat nanya ka sahabat hei sahabat aya naon Rasul ieu ciduh ka mana eta orang Yahudi teh nu sok nyiduhan ka mana barang diperiksa ku para sahabat Bu ternyata eta Yahudi nu sok nyiduhan Rasul keur gering kumaha eta Rasul langsung Rasulullah nyanda korma dibungkus eta korma bebeja ka sahabat hei sahabat urang toong si Yahudi anu keur gering ya Allah ya Robi eta junjunan urang pohara kuat ditoong anu nyiduhanana ari urang mah boro-boro jelema nu hewa ka urang gering kumaha ngomongna modar dia katulah ti aing dia tuh orang mah kitu tapi Rasulullah mah ditoong begitu diketok pintu Yahudi Bu eta si Yahudi kaget aya Nabi Muhammad cek si Yahudi Bu aya Muhammad doang nama ieu Muhammad balas dendam ka aing geus nyiduhan aing eta si Yahudi kalah buruk sangka kumaha eta cek Kangjeng Rasul he Yahudi kula datang ka dieu nu mantak kula ka dieu kula nanya ka sahabat ka mana ieu nu sok nyiduhan ternyata anjeun keur gering maka kula ka dieu noong anjeun ngadoakeun anjeun yeuh hormat jeung anjeun kula ngadoakeun anjeun supaya anjeun geura cager supaya bisa nyiduhan kula deui eta ku Kangjeng Rasul dikitukeun ceurik eta Yahudi cak Yahudi be Muhammad pohara akhlakna onggal ka masjid ku aing diciduhan onggal ka masjid ku aing diciduhan laju aing gering sogan aing manek balas dendam ka aing sogan aing manek nyiduhan aing tapi horengan mah noong aing ka dieu batur aing mah satu perjuangan ciduh eueuh nu noong aing tapi Nabi Muhammad nu nyiduhan aing orang pertama nu noong aing be Muhammad akhlak anjeun meniku pohara mulyana Muhammad kula mah hayang asup agama anjeun kula mah hayang asup Islam alhamdulillah eta si Yahudi ku barokah akhlak Rasul asup geus makana urang ge turutan hate urang bersihkeun ulah aya iri dengki ka batur
ulah ayah hewa kabatur, dulur jeung dulur kudu akur, tatangga jeung tatangga kudu akur, ulah paraseanya bunya beres mulu dan urang kudu saling asuh, saling asah, saling asih, ulah sampai urang papa hewa laina naon bisi kabawa paeh doang. Sebab hirup di alam dunia mangansa kedeung kabehan ge bakal paeh. Geus makana sebelum urang paeh saling hampurakeun dosa jeung papada jeung dulur, saling hampurakeun dosa supaya urang maot husnul khotimah. Nya punya kahartos ku ibu kahartos. Geus kahartos mah geus eureunna. Kakarak di dia yang madak cara mah diprotes kieu ieu. Hiji huruf naon cenah? Mim, maujudul khalaik bisa babih. Dua huruf ha, hayatul khalaik bisa babih. Nukatilu huruf naon? Mim, mautul khalaik bisa babih. Mautna para makhluk ku sebab mautna rasul, mautna urang kabehan ku sebab mautna rasul. Rasulullah tos maut berarti urang ge kabehan bakal dina sosolawatan teh aya. Ibu-ibu sok sosolawatan teh lamun pengajian pan rame sosolawatan. Ya Bu, kumaha solawatan teh Bu? Lamun dunya bakal mayang tangtu Kangjeng Nabi, ku ayana Nabi wafat ciri dunya rek. Nah, hartikeun kitu ibu ge. Lamun dunya bakal mayang tangtu Kangjeng Nabi ge langgeng. Ku ayana Nabi wafat ciri dunia bakal Kangjeng Nabi wafat berarti ciri dunia bakal kiamat, urang ge kabehan bakal paeh hirip di alam dunia sementara, makana teu meunang sombong. Coba nungguan naon di alam dunia? Ayo nungguan naon? Nungguan berkat. Nungguan paeh hirup di alam dunia mangansa kedeuk, maka kuari ku urang persiapkeun awak urang untuk menghadapi kematian. Kuburan poek geura siapkeun cacaangna ti kuari. Kuburan poek mana cacaangna? Amal ibadah urang sanajan pegawai PLN moal bisa masang KWH di jero kuburan mah. Iya kampungna Kampung Curug Pasir Desa Narimbang Mulia ieu mah alamat palsu. Nya Kampung Curug Pasir mah alamat palsu. Narimbang Mulia alamat palsu. Mana alamat aslina? Akhirat. Tak alamat asli nama akhirat, kabehan ge bakal balik ke akhirat, di dieu mah nganumpang doang, isuk pageto bakal balik ke akhirat. Ulah ngomong aing mah ngora keneh, ulah ngomong aing mah henteu gering, paeh mah henteu disyaratkeun kudu gering, paeh mah henteu disyaratkeun kudu kolot, loba abah kolotna aya keneh incuna geus maot. Makanya awas kudu hati-hati bisi jadi supaya geura ibadah, bisi jadi supaya geura ibadah, geura sholat bisi kaburu paeh. Mangkaning paeh mah henteu tartib, mentah mah paeh tartib ngeunaheun meureun urang nungguanan anu kolot teu lah paeh karak nu ngora henteu. Bu, cak ibu-ibu kamari keneh cenah ka pasar kuari paeh, kamari keneh ka pasar balanja kuari paeh, cak pamuda kamari keneh mau motor kuari paeh, cak ibu-ibu aing mah aneh cenahnya karak kamari cenah mau motor ka pasar kuari paeh, aing mah aneh. Atuh teu aneh teu naon, kamari ka pasar mau motor kuari paeh atuh teu aneh, nu aneh ge kamari paeh kuari mau motor. Oh karak mah aneh. Geus kuari urang kudu kumaha benerkeun ibadah urang eling ka paeh
baju nu dipake ku ibu ieu baju palsu, baju bereng, baju koneng, baju hejo, ieu baju palsu. Mana baju aslina? Boeh, geus boga boehna. Meuli jagisuk, meuli jagisuk, jagisuk meuli boeh, laju gantungkeun di kamar. Kayak begitu asup kamar, aida ya boeh. Inget kapan? Urang teh hirup di alam dunia ngan sakedeung bakal pak. Geus mudah-mudahan urang kabahen maut husnul khotimah. Amin ya robbal. Nu terakhir huruf naon? Dal. Tabunya mim ha mim dal. Nu terakhir huruf dal. Naon eta? Dukhulul ibadi ilal jannah bisababi. Masuknya hamba Allah ke dalam surga sebab Rasul masuk ke jero surga. Manusia pertama yang akan masuk surga itu adalah Rasulullah. Iya harapan orang kabehan pemuda, harapan orang kabehan ibu. Ketika Rasul muka pintu surga, orang kabehan kabawa ke surga. Amin ya robbal alamin. Kumaha kahartos ku ibu kahartos? Cak guru kula lamun caramah geus kahartos mah kudu eureunana. Kudu eureunana jangan geus kahartos ieu. Kumaha kahartos? Encan. Cak guru kula lamun caramah geus sajam leuwih can kahartos mending eureunana. Capek-capek ti tadi can kahartos keneh bae. Nges sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.